Sampurasun ngaran kuring anu katelah Cepi Hermawan ari panganjerekan di Cirilin kulantaran geus pisah jeung anu jadi pamajikan nya kuring ngadon milu cicing di imah anu jadi lanceuk ari imahna lanceuk kuring ayana teh di daerah Cileunyi Bandung. Pengalaman anu rek dicaritakeun ieu mudah-mudahan aya manfaatna keur nu sejen. Hiji hal anu teu mata kaharti ku akal, pikir kuring naha batur anu ngaromong teh banyol atawa ngahaja nyingsieunan kuring. Kadang aya babaturan nu ngomong ka kuring, ceuk manehna kuring sok dibaturan wae ku pocong. Geus aya kana 2 tahunna kejadian sarupa kitu teh. Cenah kuring teh sok ditutur-tutur ku pocong. Samalahan dina hiji waktu kuring panggih jeung salah saurang babaturan, manehna bisa disebut jalma anu boga kaleuwihan, bisa ningali makhluk anu disebut goib. Tapi keur kuring masih kene antara percaya jeung henteu, lantaran can bisa katinggali ku sorangan. Kunaon ari maneh mat? Siga nu aneh ningali saya teh. Lain aneh tapi naha eta ka maneh ngan aya anu nunutur wae. Nunutur kumaha? Naon maksudna? Pan saya mah sorangan kadena ge. Dibejakeun bisi maneh jadi sieun euy. Aing jadi penasaran naon atuh naon mat? Bejakeun ka saya. Aya jurig anu ngadon nutur-nutur ka maneh. Sugan teh aya naon maneh teh? Syukur wae maneh Mamat. Boro urang ruas. Omongan si Mamat oge ku kuring tepati dianggap. Ku kuring eta caritaan teh dianggap ngan ukur ngaheureyan hungkul. Omongan banyol. Sok sanajan kuring oge geus mineng ngadenge tinu sejen, ngeunaan si Mamat anu boga kaleuwihan nyaeta awas paninggalina ka hal anu goib. Tapi keur kuring masih kena kurang yakin. Jeung deh kebiasaan si Mamat lamun pareng ngobrol jeung kuring sok dibarengan ku heureuy wae. Matak lamun manehna ngomong sarupa kitu geus pasti wae ku kuring disangka heureuy. Kuring balik ti imah si Mamat ka Cileunyi, ka imah nu jadi lanceuk. Kayak kejadian anu aneh salila di perjalanan, malah asa tereh tepi ka imah teh. Satepina ka imah lanceuk, kuring langsung bebersih. Maksud rek ngadon sare, sabab waktu eta geus aya kana jam 10 peuting. Kuring kudu buru-buru istirahat, lantaran isukan kudu init gawe isuk-isuk. Kulantaran tunduh pisan, kuring oge poho teu nutupkeun panto kamar. Panto kamar diantep muka. Nya kuring langsung ngagoledag sare dina kasur. Lantaran sare tibra, jam 4:30 kuring geus hudang. Samalah nu jadi lanceuk oge geus harudang.
Ugo oge rek salat subuh. Pon kitu deui kuring sabada subuh terus diuk dina kursi di tengah imah. Sabot kuring diuk Lancek nyamperkeun ka kuring. Lancek cacarita ngeunaan kejadian tadi peuting. Meniti beras sare teh. Capek atuh da beurangna A. Ari peuting basa maneh sare tengah rasa ayana naon kitu jeung teu ngadenge si Alo ceurik. Heuh. Gua abdi mah sapules sare teh. Si Alo tadi peuting ka cai. Pas ngaliwat ka kamar maneh, pantona teh muka. Ngan basa rek nutupkeun panto teh. Ujuk-ujuk ngoceak bari nyebut-nyebut sieun. Nah, aya naon kitu? Aya pocong sagigireun maneh cenah. Poe Senen, tanggal 8 Desember 2014, ngahaja poe eta mah kuring teu digawe. Lantaran geus boga janji jeung salah saurang awewe. Ugo oge geus rada lumayan lila jadi duda. Ninggang aya awewe anu hayang dianjangan teh. Kacida atohna keur kuring mah. Ari ngaranna eta awewe teh Eka. Poe eta kuring jeung Eka ngadon arulin. Kakarek baralik ka imahna teh peuting. Kuring oge teu langsung balik ti imah ka Kabogoh. Sanajan geus sosonoan ngadon ulin sapoean, tapi rasa teh betah. Mun kongang mah embung rek balik ka imah. Antugna kuring balik di imahna Eka teh jam 12 peuting. Kuring balik numpak motor. Poe eta kacida kuring pinuh ku kabungah. Dapon geus bisa jalan-jalan ngadon momotoran jeung anu jadi Kabogoh. Sok sanajan kudu balik wayah kitu oge teu jadi hewagan keur kuring. Keur nyemprung motor anu ditumpakan ku kuring. Nah atuh di palebah jambatan tol Cigalumpit Cileunyi, motor ujug-ujug pareu. Ningali kaayaan motor sarupa kitu teh. Geus tegue kana bensin. Sigana wae bensina saat. Motor kukuring dikasisikeun. Pas di palebah sisi jambatan, kuring mariksa bensin motor. Tapi basa kuring ditinggali. Nah geuning bensin mah masih keneh aya. Jeung di apan tadi samemeh nganterkeun Eka ka imahna teh. Kuring ngahajang ngisian heula bensin. Kuring oge nyobaan uprak-oprek supaya motor bisa hirup deui. Tapi naweleh motor masih kena can bisa jalan. Kulantaran motor teu daek hirup, nya kuring oge diuk dina jok motor. Ngareureuhkeun kacape, baluka tina nyalah motor anu terus-terusan. Maksudna ngadagoan sugan we aya ojek anu ngaliwat. Kuring rek minta tulung ka anu ngaliwat. Sugan we bisa ngomean motor anu ngadadak mogok. Can lila diuk dina jok motor. Ujug-ujug selengseng ka ambeku kuring bau bangke.
Irung kuring oge ungas ingus. Lantaran ngambil bau bangke anu kacida melenghirna. Teu lila kuring ngambil bau serupa kitu teh. Leungit bau bangke. Selengseng kaambil sengit rampe. Sengit minyak nu kacida nyelengsengna. Leungit aambean. Ujug-ujug kadenge sora anu ngomong. Atra eta sora kadengena ku kuring. Sora awewe. Tapi sorana asa aneh. Tong bobogohan wae. Jadi motorna mogok. Ngadenge sora sarupa kitu. Langsung kuring ngareretan sabudeureun eta jembatan. Nah atuh pas kuring ningali ka tukang. Pas pisan dina pagar eta jambatan katempo aya nu bodas. Kacida reuasna. Lantaran nu katingali teh siga wujud jelema anu dibungkus ku boe. Beki lila. Jadi tambah jelas katinggali. Yen nu aya dina pager barijeng dibungkus ku kain bodas teh. Pocong. Kajadiana kuring jadi ngeleper reuas kacampur jeung sieun. Umur-umuran kan ngali harita anu disebut pocong teh. Bener kata pocong itu bisa ketinggali jelas. Kulantaran hoek. Ngan ari awak nama eces kata ponaku kuring. Geus teu loba mikir deui. Kuring ngadurug-dug ngadorong motor. Kuring ngadorong motor bari jeung dibawa lumpat. Bari ngadorong bari ngaliekeun ka tukang. Lantaran sieun eta pocong teh nuturkeun. Untungna wae luka tinggal 5 eta pocong teh teu nuturkeun. Geus jauh tepal jambatan. Kuring pangangguran. Kuring ngahirupan eta motor anu keur didodorong. Kajadian aneh keur kuring. Nah ayeuna mah motor teh bet bisa hirup deui. Motor langsung ditumpahkan deui. Sok sanajan capek. Kuring tengah haja istirahat bari cicing. Tapi kuring istirahat dina motor. Antugna kuring oge tepi ka imah. Sanggeus tepi ka imah, kuring oge langsung asup ka kamar. Bari mikiran kejadian anu cikene kaalaman di jambatan Cigalumpit Cileunyi. Awak kuring geus ngagoler dina kasur. Can bisa sare harita teh. Kuring ngagoler bari ngalamun. Panon manco ninggali kana lalangit kamar. Keur anteng ngalamun. Ujug-ujug kadenge sora amekar anu kadenge semu eungap. Geus kitu kadenge sora anu ngomong. Sorana sarua jeung sora anu kadenge basa di jambatan Cigalumpit teh. Kontan. Panon kuring oge ngareret kepala badatangna eta sora. Kadenge eta sora teh ti palebah juru kamar. Kuring ngarenjag. Malah terus hudang lantaran ninggali di juru kamar aya pocong anu tadi aya di jambatan Cigalumpit.
pocong siga nu aya maksud ka kuring. Malah katinggali awakna eta pocong teh ngadeuketan ka kuring. Kontan kuring langsung ti buburanja turun tina kasur bari terus keluar ti kamar. Jadi aneh ke kuring. Nah sok sanajan kuring gogorowokan minta tulung tapi nah sapangeusi imah teh taya nu hudang kegerwahkeun ku kuring. Kuring geus teu bisa walak kaya deui. Da sidik teh jalma anu bisa dipetaan tulung. Puguh kabeh oge sarare tibra naker. Menjadi soaker kuring. Eta pocong teh teu daek ingkah leungit tina paninggali. Samalah mah nuturkeun ka kuring siga nu hayang deukeut. Lantaran geus leuwih ti sieun, hantugna kuring oge kapiuhan teu inget di bumi alam. Singkat carita, kuring sadar tina kapiuhan teh isuk-isuk. Kuring dihudangkeun ku anu jadi lanceuk. Lantaran kuring sare di jajalaneun. Nya kuring ngajelaskeun kanu jadi lanceuk. Kajadian sarupa kitu teh tengah aja. Lain maksud ngagoler di dinya. Tapi na kuring teh kapiuhan. Kuring nyaritakeun kejadian penting tadi kanu jadi lanceuk. Lanceuk kuring oge percaya kana naon bae pamanggih kuring. Kuring dibawa uubar kanu jadi lanceuk ka anu bisa. Geus 3 urang nu ngubaran kuring nyebutkeun yen kuring memang nya dibarengan wae ku pocong. Hal sarupa kitu teh dibalukarkeun lantaran kuring geus aya nu ngawinkeun jeung pocong. Kuring moal bisa deui kawin salila eta pocong masih keneh aya di deukeut kuring.